Sawau. Coba. Sia anjing kabur goblok. Astagfirullahaladzim. Bayar hutang. Putar akan saya lunasi, Bang. Tapi Anda harus berkata dengan sopan, Bang. Ditonggo kelebak. Sinang atas nama encom. Astagfirullahaladzim. Sudah dibayar? Bayar atuh anjing. Saya saburan aja bulungan mana? Astagfirullahaladzim. Utang mau bayar astagfirullahaladzim. Galak. Wah. Nah, itu menang di lo yang pisang. Mau dibayar tuh. Apa tuh didinya? Jangan salah. Orang jebot diturunkan. Ayo maksa. Kayak apa? Kurang sapoe tadi nu ucang-ucangan di luar. Mau nambah damkar diturunkan teh. Pokoknya mah kieu, Bang. Kaji urang geus ngaji, kamu ngaji diri. Jadi geus apal. Duit nu kitu mah mau dibayar, wajib. Pokoknya mah papok. Rabongana taraje aing keur naik alpukat yang bayar ka didinya diturunkeun. Lamun awe damkar tah sapoe ucang-ucangan. Pokoknya mau dibayar. Papok. Nya atuh. Galak si gondong deh. Kejam. Astagfirullahaladzim, jadi rungsing abang ngampura. Assalamualaikum. Assalamualaikum sayang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Gusti. Hapunten, aduh, hilap. Nya mau, aduh, hapunten, hapunten pisan. Entong atuh, aslina neng, hilap, laras pisan. Kamari taya keproyogian. Nya ngadadak keluarga ngabagikan warisan deh. Atuh udah bingung. Jadi nyana kartosna ditransferna ka nu Bank Sila atuh. Ulah atuh neng, atasnya akan neng. Hapunten Itong. Astagfirullah neng. Pira ku atos telan kieu ngarobah demi neng. Neng detega ka aku kesalahan kitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kemarin baru 2 minggu urang kukulilingan di BBC kat areueuh ngariles barudak, Bu. Ari teh lumayan areueuh. Temuan narima duit we sarumanget. Aing kumaha? Tayang ka imahna kayak gitu. Tayang ka imahna penasaran Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara-suara acan mana malan itu. Nah, kemana nya? Bawa kabur ya maing curiga aing aja. Assalamualaikum. Kemana si Uju teh yang eueuh si Encong mudah-mudahan keluar. Iya. Abangnya. Gimana, Bang? Saya si Encom si Uju. Si Encom jeung si Uju. Nah, kamu si Uju mah urang neangan si Uju bener. Ka mana naon gitu? Pinjem duit saru papan. Ya. Sansan ngasih ka kukueuna ka urang mah. Anu pakai ustad-ustad gitu tah. Nah, si eta mah bikin ngajak gelut ya. Ngajak gelut tuh. Astagfirullahaladzim. Aduh, Bu. Atak samun ka mana ke KDW tah. Anjir, sarama urang dieu mah nya power aing mah.
Enak deh kabar deh, Bang. Bukan kabar itu sugan aya. Cigrat jangan. Di mana bi? Aduh. Bisa-bisa disita ke perusahaan orang ya motor ya, aduh. Kesetor soalnya. Jeung salahna orang deui ari data acan dibikin duit nih cair tuh eta. Aduh kalau labur. Kumahanya bingung ya deh. Dahar we. Heuh cik urang mending teangan bal lieur sia. Orang teu bantang ka eta. Cigra. Batu palar saya. Kumasin coba hati-hati we. Aduh. Gagal emang tuh. Ya bareng gimana? Hujan bareng gimana? Jadi nelponnya. Sing lu 2 minggu di dia kuringan ya. Aing. Terawat apaan telepon juga. Tui. Sahadi Ya, halo Bang. Tuju di mana yuk? Wah, sayanya lagi ngurak Bang. Ngurak. Apa nih ya waktasna reungan ayeuna? Waktasna ieu mayar. Soalnya Kemungkinan gak balik-balik Bang. nah meeting mau uih. Tonel. Ih, kakak di pareumannya. Telepon deui ku aing mira. Nelpon harus naon itu. Di reject anjir ya mah. Wah, mau beres anjir di reject ya mah. Gimana ngerekannya sih eta aduh. Berenangan lain ah. Susu dah. Masih diulinkeun yeuh. Pengorbanan orang sia-sia. Anjir, ternyangka pira kesalahan kitu aing dek robah salamana beri HP. Singcong jadi kutu deui. Kemari hijrah. Da kieu kan buron. Tom. Naon? Kumaha man? Kalau pan ke kaburan itu bingung kan? Nah kumaha gitu? Pancan mayar urang teh. We ayeuna pusing. Urang ke pusing man. Mah mayar heuh. Bae lah. Mumpung urang keur pusing man. Gara-gara kamari teh kesalahan urang jeung maneh teh nyembang sila. Oh, Urang diputuskeun ku awewe urang. nah bisa gitu. Pokoknya teh yang apa urang rek robah kabehanana. Aing melaan robah naon-naon pokona urang keur aral keur amek. Bae mun maneh juk ini teh mun panggil di jalan kumaha. Bejakeun aing, ku aing ka di dieu. Paingan kamari kadadak hijrah meureunnya. Ayeuna robah deui. Mempegat pusing urang man. Kamari naon maksud nyarek urang ulin di jalan? Urang mah nyarek teh kamari mah ula-ulin di sisi jalan bisa aya mobil katabrak. Ngajak Pak dikir ka urang. Ayeuna ngadon kikieuan deui. Gara-gara eta urang nyeri hate mon. Da kieu jeung bunglon mah hese tuh. Pokona kitu lah. Mana ulah hariwang ditanggung jawab ku urang si abang ka dieu dok sasa nu nagih bisi ngarepan mempegat pusing. Aslinya? Asli. Yah, beres. Ya, Cing. Benar kan cik urangnya nelponan deui? Reject we. Blokir urang. Ngeblokir lah tuh man. Tunggu orang ini tuh lah. Nyosok man. Kak. Terus saya mana pan orang nginjem teh opatan. Ai si Ucuk kumaha ya? Pan ini ke Amerika. Kabur. Aing kumaha urang deui ah. Terus kumaha tuh? Urang kudu majaran ceban 3 tahuneun. Si Ucuk kumaha? Bisa minggu si Bebal aya wae pirang perak. pirang nginjem duit 10.000 deui nya. Aduh, kumaha deui? Ai mana zaman kiwari duit 5 perak mah tuh. Ai mana dek di mana tuh udah zaman kiwari duit 5 perak. Bese sia teh. Kumaha tuh? Gagal ya. Baiklah geus juga. Tuh ya. Urang itu nya. Pokoknya ulah dibejakeun nya. Urang dia keur niis.
Tidak dia benang sia. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Bayar ya Maya. Dapatkan amat. Opat di situ tuh. Di situ, abe? Bos di situ. Abe anak? Oh, di situ. Aduh. Ah, itu si goblok kabur. Kemana sih, Mas? Aduh. Terbalik banget kumaya. Beneran ini berenang lah. Bayar yang stek buat yang terima duit berenang ya. Beneran ya. Kumaya kan? Keur pusing datang dari Nokia. 2 minggu saya aku lebakan di dia ya. Aman pusing aing ieu mah. Lebih kata balik-balik ke kantor saya. Terus Kumaha pertanggung jawaban ya kemayar moal ieu. tebogaan. Teboga ari tempo nginjem. Serem banget tempo babayar kumaha rese teh. Terus aku saya kudu ngajual barang-barang saya mah keur nemokan ke kantor. Ya, apal. Ya jual we atuh ke urang. Pogo da mun kakak pogo mah dijualkeun ku urang ge ya. HP wae mah keur nemokan. Aya make laanan Ini masalah ya. Enggak usah buru ah. Ini kemayar mah ke saya ieu. Geus burit ieu. Tapi aku mau balik deui wae mah. Buru ah. Teh yang apa pokoknya mah. Mau patan biar ngomong geus ditanggung jawab ku ieu. Oh, Aku tak sebiji acan. si panas hati urang teh ieu kumaha ieu. Hiji we heula atuh asup sang laya bukti ke kantor ah. Tuh, mana ini masih kena bersih. Misalnya checklist acan. Mau mayar. Apa tuh orang keur pusing diputuskan ongko ieu teh. Nah, jadi balik gas. Mau mayar enak moal. Jadi gas, orang tegas. Tapi ini tuh. Ini Ustad gitu. Keur pusing. Sok ini, teh ini mah. Wow, Bisa aing kalap ieu. nya tuh abi uwi atuh nya. Sepayeun tentunya. Ayo juga. Waalaikumsalam, Pak. Ngobrolin jelema aku yang tangkal paltot. Tidak gaji. Padahal mah da wani urang ge awak leutik ieu ke. Ngomong naon siap ya? Teu ngomong naon padahal mah urang ge da sanajan awak leutik ge wani. Gelenengan wanita tukangun. Mun ngarautan awak urang. Kan tukangun udah Heureui. tapi puk baik. Aing ngamek-amekan ira teuing. Padahal jiwana mah hatena. Wah, urang bebasnya mah duh aing. Bisa balik ngaran ge mah duh. Hah, ucara kieu ge geuning barirat euy. Pokona mah laos. Hirup di zaman kiwari loba jalma nu teu mayar budi tagi amek kan Gimana? Baca yuk. pasut bang Ya, kenapa tuh? sudah ke kitu bang aduh hai Tuan. loba jalma nu teu mayar Kenapa? budi tagi kalah kang amek Tungci mah duh gagal ya mah